Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bayana wilujeng tepung dangu deui sareng emang di channel YouTube Dongeng Mang Otong Channel. Mugia urang sadaya aya dina kaayaan anu endah dina sagala rupina, awak cager bager, jembar rizki tur aya dina panangtayungan Gusti anu Maha Suci. Sate acana emang neraskeun cariosan nu katunda. Emang bade ngucapkeun hatur nuhun kangge dulur dangu nu tos ngarojong channel emang, nu tos sumping di kolom komentar. Oge kangge nu teu acan mangga di-subscribe heula channel emangna, pangtekekeun gambar lonceng sinareng gambar jempolna, dilajeng coret-coret dina kolom komentar, kritik lan saran diantos pisan ku emang di dieu. Kituna mangga hayu urang awitan cariosan nu katunda kamari di jejer carios mawar bodas males pati yasana kidagar ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot mawar bodas males pati bagian kagenep. Lewat wanci sareupna Mawar Rahmat jeung Ki Ade masih ngawangkong di tengah imah bari nyang hareupan Cikopi anu geus tiis da geus rada lila ngobrolna. Akang, sangu geus asak. Bade taruangna di mana ye? Sora bi imah kadenge ti jero dapur. Di tengah imah we, mah, supaya ngariung, tembal Ki Ade. Telila sor-sor bi imah nyuguhkeun sangu jeung lalawuhna. Sangu bodas ngebul anyar ngakeul, beuleum peda jeung sambal tarasi, goreng oncom, lalabna leuncang ora, bonteng jeung surawung. Mangga Neng, Ujang, urang tuang sareng, bapa mah tos lapar ka cida ieu, saaya-aya we nya, maklum di kampung, ceuk Ki Ade bari nyiuk sangu kana piring seng, nyiuk sangu pabadag-badag. Meunang samingguna Mawar jeung Rahmat ayana di Batu Jajar teh. Geus kumaha jot hate mah hayang geura maluruh kiudi ka Pasir Ucing ngan rada ngahargaan ka Ki Ade bisi masih sono ka pamajikanna. Tapi isuk harita mah Mawar teh maksakeun cumarita ka Ki Ade. Pak, abdi mah hoyong nyobian maluruh ka markas kiudi tea. Upami teu kaabotan wayahna bantosan, da abdi teu apal ka Pasir Ucing teh, ceuk Mawar muka caritaan.
Mangga neng, siap bapak mah. Bade iraha tu angkatna, jawab Ki Ade bari malik nanya. Ayeuna we Pak, pamit tiasa mah, mumpung masih enjing keneh, jawab Mawar. Muhun atuh, king bapak wawartos heula kasih ibina, ceuk Ki Ade bari ngoloyong ka tukang imah. Geus amitan ka biso imah mah, kenceling be Mawar Rahmat jeung Ki Ade indit ti imah anu maksudna rek muru ka pasir ucing pikeun maluruh kieu di sabatur-batur. Pasir ucing teh ayana di belah wetan rada ngidul, mun ti dayeuh Cimahi mah. Jalanna ti lembur pada suka kebat ngidulkeun. Eueuh jalan nu alus kadinya mah da aya ge jalan satapak paranti nu ngaranna Suluh. Sebenerna mah mirip keneh gunung pasir ucing teh. Ngan bae leutik jadi disebut pasir. Disebut pasir ucing da sok remen jalma manggihan ucing leuweung di eta wewengkon. Kadieuna mah sebutan pasir ucing teh dilandih jadi gudung bohong. Liwat wanci tangange Mawar sapara kanca nepina ka pasir ucing teh. Terus nanjak ka punculutna, ari jog anjog ka punculut teh dina lebah anu datar aya hiji wangunan imah panggung tina kayu anu rada badag wangunana. Geuning sarareupi kieu Pak, ceuk Mawar bari nitenan kaayaan imah panggung. Nya nya, kamarana jalmana atuh? Sigana tos lami teu kadatangan jalma neng. Da laledug bari Rahmat lancahan pantona ge, jawab Ki Ade. Urang pariksa jerona ku akang nyi, ceuk Rahmat bari ngagajleng ka jero imah kebat nepi ka tukang. Atuh puguh moal panggih, sabab apan kieu di mah nyumput bari ngubaran tatuna teh di Gunung Halu, di imahna Ki Buyut Jagalpati. Nepi ka 2 bulan lilana. Ari Mawar bodas mah karake saminggu di Batu Jajar teh, terus maluruh ka pasir ucing. Suwung nyi, ceuk Rahmat anu masih ngabedega di tepas imah panggung. Duruk we Kang imahna, supaya teu dipake tempat kajahatan deui, ceuk Mawar bari semu ambek paromana. Telila gur ngajegur seuneu ngabebela ngaduruk imah panggung markasna gorombolan kieu di Bajing Setan. Teras kamana Pak ayeuna? Mawar nanya ka Ki Ade. Urang paluruh ka Ciburuy wae atuh neng. Da biasana jalan gede situ Ciburuy sok dipake megat mangsa ku kieu di teh, tembal Ki Ade. Mangga ngiringan we abdi mamang, ceuk Mawar bodas deui. Atuh bring rombongan teh lalempang deui, turun ti punculut pasir ucing bari ninggalkeun sesa imah panggung anu masih kaduruk, haseupna ngelun, seuneuna beuki leutik. Urang tunda heula lalampahan Mawar bodas, Rahmat jeung Ki Ade anu keur maluruh gorombolan kieu di Bajing Setan. Urang caritakeun heula carita di sajen tempat. Wanci sariak layung di palemburan kacida matak waasna. Tutuwuhan robah warna, koneng umyang lir emas sinangling. Kahibaran ku cahya layung nu sumirat tibeh kulon. Tonggeret reang di sarada,
angina leutik ngahaliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Pasir ipis ngadingding wetaneun walungan Cigarunggang. Nu caina ngagulidag seah ngaguruh awor jeung sora angin ditembak ku sora manuk dialokan ku sora londok. Ari langit lenglang tayaling-aling mega bodas sirna teuing kamana kawas nu sieuneun ku layung koneng. Di pasir ipis aya jalan satapak arula arileun nanjak mudun dipapaesan ku rarambu jalan anu ngaroyom kayaning kaso manjah jeung daun tepus. Harita aya 2 jalma lalempang bangun salse nurugtug mudun muruh hiji imah anu teu jauh tina sisi walungan. Nu lempang ti heula dedeganana pendek leutik rada bongkok, maklum da umurna geus kawilang kolot tapi dina gerakna mah masih tangginas. Bah Jumanta ngaranna, asli urang lembur Garunggang desa Singajaya Tatar Garut. Tukangeun Bah Jumanta aya nu nuturkeun hiji jajaka anu umurna karak 20 tahunan, dedegana meujeuhna jangkung henteu pendek henteu, buukna galing, beungeutna lonyod, kumis ipis mapaesan biwir anu semu galing, ngaranna teh Yaya, incuna Bah Jumanta. Srog duanana nepi ka imahna Bah Jumanta. Gek duanana diuk pahareup-hareup dina palupuh awi anu geus leucir bakat kuremen didiukan. Kasep incu aki poe isuk niti kana wanci ninggang kana mangsa pikeun hidep kudu indit ngumbara maluruh nu jadi bapa salian ti eta oge bikeun hidep nyiar pengalaman hirup bari ngamalkeun segala ilmu anu ku aki geus diturunkeun. Bah Jumanta muka caritaan. Sumuhun aki, dupipun bapa teh saha jenenganana sareng di mana nganjrekna? Jawab Yaya ngasongkeun pananya. Bapa hidep teh ngaranna Yudi Yohendi, aslina mah di Karawang. Tapi heubeul basa panungtung ka dieu nerangkeun yen pindah di wewengkon pasisian dayeuh Cimahi kulon dayeuh Bandung. Jadi paluruh we kadinya, jawab Bah Jumanta. Dupi rurupaanana kumaha ki pun bapa teh? Tanya Yaya deui. Karunya teuing incu aki anya ujang mah moal apal kana rupa nu jadi bapa. Dati saprak mah hidup tilar dunia keur hidup umur 2 tahunan. Bapa hidup can kungsi ngalongok deui hidup ka dieu. Ari dedeganana mah jangkung badag, kulitna bodas, keuredan beungeut meh mirip jeung ujang. Ngan bapa hidup mah buukna henteu galing, tapi eta keur ngora. Ayeuna mah aki ge teu apal, da meureun geus umuran ayeuna mah, ceuk Bah Jumanta panjang lebar. Sawios kitu, Yaya mah tetep saja munjungan kanu janten rama ki. Nuhunkeun pidoana ti aki, ceuk Yaya bari semu ngalimba. Ari ras kana nasib diri anu teu kaasuh ku indung bapa. Emang sakuluna gitu nu jadi anak mah kanu jadi bapa halde goreng bodo gelo oge eta teh bapa hidup anu geus jadi cukang lantaran hidup gumelar ka alam dunia, ceuk Bah Jumanta. Jung nangtung tuluy ngoloyong ka jero imah
telila torojol deui keluar bari mawa bungkusan lawon bodas. Pok Bah Jumanta cumarita, Kasep Abah mah teu bisa mekelana naon ukur rek ngawariskeun ieu. Bari muka bungkusan lawon bodas, barang breh sing horeng di jero lawon bodas teh aya pakarang mangrupa kujang, panjangna paling 2 jengkal, warnana koneng, dina tonggongna aya liang 7 siki, ari gagangna tina kayu nagasari diukir mangrupa sirah maung lodaya. Bah Jumanta nuluykeun caritanana. Ieu teh kujang Kiai lodaya kuning, bakarang pusaka warisan ti aki Abah anu jadi senopati di Karajaan Galuh Pakuan dina mangsa zaman Kanjeng Raja Ciung Wanara. Ku Abah diwariskeun ka hideep pikeun batur hideep di pangumbaraan. Kade ari teu kadesek-desek deing mah ulah nepi digunakeun. Sarengkana aya di lemari Abah da keur penting Jumat karek dimandian ku Abah. Song kujang Kiai lodaya kuning diasongkeun ka Yaya. Yaya narima ku 2 leungeun bari pok ngajawab, hatur nuhun Ki, sagala piwajang aki ku abdi bakal diestukeun pisan. Alus ari kitu mah aki regreg ngadengena, jung atuh gerak kacai geus cenah wanci magrib, cek Bah Jumanta. Yaya unggek bari jung nangtung leos muru ka sisi walungan. Ari Bah Jumanta ngusiwel kana saku bajuna, ngaluarkeun bako jeung daun kawung, tuluy ngalinting roko daun kawung, jegres jegres dihurungkeun ku paneker. Pledug hurung tuluy disesep jero bangun nikmat naker. Isukna rebun-rebun keneh Yaya geus pamitan kanu jadi akina. Kedig manehna leumpang muru ka jalan anu berasna ka jalan jajahan ka arah Cikarang Garut. Nepi ka jalan gede lar aya wahon mawa muatan koprah. Yaya gugupai maksudna mah rek milu kana wahon. Reg wahon ngarandeg, supirna nanya, "Rek ka mana, Jang?" "Bade ka Bandung, Pak," jawab Yaya. "Sok atuh naik, da papa ge rek nganterkeun koprah ka Bandung." Supir nitah naik kana Yaya. Atuh teu leleda celak bae Yaya teh numpak kana wahon. Tadina mah rek numpak di tukang, tapi dicaram ku supir da dihareup ge lega keneh ukur supir jeung kenekna. Atuh antukna mah Yaya anjeut di sisieun kenek. Biur wahon maju deui, lumpat tepati ngebut da beurateun ku muatan muru ka arah nagreg bari satuluyna nuju ka Bandung. Geus meunang sabulan leuwihna mawar jeung baturna udar idar nyucruk tempat-tempat anu geus biasa dijadikeun tempat ngabegalna Ki Yudi, tapi weleh can manggih raratan nu jadi ubeureunana. Mun geus capek atawa beakeun bekal sok mulang heula ka Batu Jajar, kungsi kala sakali mangsa mah Rahmat nu balik heula ka Cipanas keur nyiar pibekeleun. Sore harita maranehna keur ngopi di hiji warung. Kopi anu aya di wates dayeuh Cimahi katelahna teh lembur Ciberem. Regot regot Rahmat nginum cikopi panas bangun nikmat. Gap kana goreng cau am dihuapkeun. Kodomang kana bala-bala jeung leupeut am oge dihuapkeun. Tayohna Rahmat mah keur ngarasa lapar pisan. Ari mawar bodas mah keur jongjon we niupan gelas anu eusina bandrek panas bari sakapeung diinum lalaunan. Ngan Ki Ade anu tara tipisarina teh
biasa nama hari asup ka warung teh pangrampusna kana daharan. Hari tamah gelas cikopina ukur diusapan, mata ti barang asup ka warung ge teu weleh mencerong ka hiji jajaka anu harita teh sarua keur jajan di eta warung. Si jajaka teh make baju koneng rada belel, di calana pangsi hideung, buukna galing rada panjang banget na lodoy. Aya kumis ipis dina luhur bibirna, sing horeng teu aya lian eta teh Yaya Incubah Jumanta ti lembur garunggang anu keur neangan raratan nu jadi bapa. Kahudang kurasa kapanasaran, pok baiki ade tumanya ka eta jajaka. Yang punten Bapak bade tumaros, dupi ujang teh di mana bade ka mana? Asa-asa anyar pinanggi. Oh, abdi pun Yaya Pak. Kawit mah ti lembur garunggang Singajaya Garut, jawab Yaya bari malik neuteup kaki ade. Putra sahari ujang teh. Soalna ti mimiti ningal ditelek-telek ku bapa. Meh sarimbang sareng sobat bapa nuju anomna. Ki ade neruskeun pananyana. Kaleresan Pak. Abdi teh nuju maluruh nu janten bapa. Wastapun bapa mah Yudi Yuhendi, aslina ti Karawang. Numutkeun beja mah ayeuna aya di sabudeureun dayeuh Cimahi. Atuh gebeg ki ade ngagebeg ruas ka cida. Bari diuk nangiser ngadeuketan Yaya pok bae nyarita deui. Ieu teh putrana nyitini almarhumah incuna Bah Jumanta. Duduh teuing ujang, ceuk ki ade bari ngalimba. Bapak teh kenal sareng pun bapak? Di mana pun bapak ayeuna Pak? Yaya bungah asa mobok manggih gorowong. Apal pisan ujang, da bapak teh nyobat dalit jeung bapak hidep. Kieu carita nama. Atuh darak-dak baiki ade nyaritakeun lalakonna bareng Kiudi ti tek-tek ti awal nepi ka akhir teu aya nu kaliwat. Tah, kitu caritana teh ujang, hidep sing sabar. Kami kabehan ge ieu teh nuju milari bapa hidep. Ki ade mungkas caritana. Upami kitu mah abdi kedah nyadarkeun pun bapak supaya babalik pikir. Wih deui ka jalan anu sae sapertos Pak Ade, ceuk Yaya bari teu karasa cimatana ngecelap kana calanana. Kumaha Neng? Pami ieu jang Yaya teh sina gabung we sareng urang da sami-sami nuju maluruh Kiudi, ceuk Ki Ade malik ka mawar bari ngasongkeun usulna. Sae teu kunaon-naon abdi mah Pak, langkung seueuran langkung nambih kakiatan apanan, jawab mawar bari imut ngagelenyu. Yaya mani olohok nempok gelenyuna imut mawar bodas, wajar da di lemburna arang panggih jeung wanoja, najan panggih ge teu sageulis anu tadi imut. Nepangkeun abdi Yaya. Yaya rada arap-ap areup-eup ngasongkeun leungeun katuhuna ka mawar. Gap ku mawar ditampanan. Abdi pun mawar bodas, sebat we mawar. Bari tetep imut ngagelenyu, imut pangirut anu matak murag jajantung lalaki anu leumpeuh yuni. Ulah lila teuing atuh sasalaman teh ya. Rahmat ngarasa rada panas hatena, nempo Yaya teu geura ngalepaskeun cekelan leungeunna, bari goat manehna ngasongkeun leungeun katuhuna ka Yaya. Euleuh punten, dupi akang teh carogena teh mawar? Yaya kalah malik nanya. Kitu ge bari narima leungeun Rahmat. Sanes caroge rerencangan mawar Kang Rahmat mah? Mawar miheulaan ngajawab kana pananya Yaya. Oh, nuhun atuh kasadayana abdi parantos diidinan ngiring ka rombongan, ceuk Yaya bari males imutna mawar.
Rahmat mah beuki manyun we nempo mawar jeung yaya pabaledog imut teh barigap kana katimus blewak dihuapkeun dua sakaligus. Geus kitu mah der besararea uplek ngobrol sagala dicaritakeun geus wareg ngopi cereng jajanan dibayar bring sararea indit mapai jalan gede anu brasna ka Ciwindi tuluy mengkol ngaler muru ka wewengkon leuwih gajah di daerah dinya remenan Ki Yudi ngahadang mangsana teh ceuk Ki Ade nu apal pisan ka tempat-tempat pamegatan gorombolan si bajing setan. Urang caritakeun rombongan Ki Yudi jeung Ros Beureum bari dibaturan Ki Buyut, Ki Karim, Ki Maman jeung Jumadi anu nuju ka Pasir Ucing. Ari jog anjog ka punculut Pasir Ucing, ari gebeg Ki Yudi ruas ka cida ningali wangunan markasna geus rata jeung taneuh kari sesa-sesa tihang anu teu beak kaduru. Kurang ajar si mawar teh kudu dipodaran markas kakuat diduruk kieu. Ki Yudi kekerot bari tetenjrag kana taneuh bakat ku ambek. Kumaha geus kieu Ki? Ros Beureum tumanya. Nya urang usaha heula katua kangge ngabangun markas deui bari urang sakantenan milarian si mawar kas sabaleun teh. Katua, da pasti ieu teh kalakuana si mawar bodas jeung baturna, jawab Ki Yudi. Kabehanana satuju atuh bring deui bae genepanana teh baralik deui tarurun ti Pasir Ucing. Menang 2 bulan leuwih mawar sabatur-batur ider-ideranana teh ngulincer ka saban tempat anu biasa dipake ngabegal ku Ki Yudi sabatur-batur. Tapi waleh nu diteangan mah teu kapanggih. Rahmat mah pamit rek balik heula ka Cipanas nyiar bekel pikeun ka hareupna ari yaya ngilu balik ka Ki Ade. Da ku Ki Ade ge tadi saha-saha di aku anak da puguh anak sobatna ti zaman boloon. Mawar mah mutuskeun rek neang heula Nini Uti di Gunung Burangrang geus mah sono bari hariwang dan Nini Uti teh kiwari mah geus kolot pisan. Harita mawar teh lumakuna teu ngambah jalan Cihanjuang tuluy ka Parongpong da jauh teuing muterna ari ti Batu Jajar mah, tapi ngambah jalan tarabas liwat lembur Gado Bangkong tuluy ka Paku Haji beras bae ka Cisarua ti dinya mah kari nonggoh ka Burangrang teh. Harita basa keur ngalanghoy nanjak di wewengkon Paku Haji barang nepi ka mumunggangna ari gok teh tetela Ki Yudi keur ngariung jeung anak buahna. Komplit jumlah jamleh kabeh aya genep urangna ari nu hiji mah awewe anyar pinanggih make papakean sing sawarna sarua beureum. Hai tot dulur dangu sadaya waktos nah horeng tecekap
emang tunda heula ieu carita. Insyaallah di waktu nu salajengna urang tiasa patepang deui neraskeun lanjutan caritana. Sakali deui emang ngucapkeun hatur nuhun nuntos ngarojong ka channel emang, nuntos coret-coret dina kolom komentar saran lan kritikna, mugia tiasa ngabangun channel emang. Oge nu teu acan subscribe mangga di subscribe channel emangna, tombol lonceng gambar jempol ditoelanan, dilajeng kana kolom komentarna dicoret-coret saran kritikna diantos ku emang di dieu. Sakali deui emang nyuhunkeun dihampura oge tina sagala kalepatan tina kecap ucap bahasa Sundana atanapi dina pamedaran dongengna, tapi nu pasti mugia dongeng emang ieu janten pelipur lara pengobat rindu, terutami kanggo dulur dangu nunuju tebih sareng palemburanana. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.